Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil qawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina saat ayeuna masih dipasihan panjang umur, dipasihan kekuatan, pasihan kesehatan, pasihan mang pirang-pirang kenikmatan, terutama nikmat iman sareng Islam dibarengan ku nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dina malam Jumat ayeuna urang masih bisa kukumpulan, bisa bermuajahah, bersilaturahmi di majelis ta'lim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolab ilmu. Sanajan tolab ilmu urang mah tolab ilmu leletikan, tapi sanajan leletikan mudah-mudahan
urang ala hikmah daripada urang tolab ilmu jeung mudah-mudahan naon anu diaji ku urang babarengan nyaeta dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu saeutik tapi manfaat insyaallah berkah, tapi ilmu satinggi langit tapi kurang teu dimanfaateun kira-kira berkah moal tah henteu aya keberkahan lamun urang non ya ilmu anu aya di awak urang nyaeta teu dimanfaateun seutik dimanfaateun kebal-kebal nyaeta tambah nyatana tambah bermanfaat nyaeta pikeun kahirupan urang nyaeta di dunia jeung di akhirat. Para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dina masalah kahirupan urang, dina kahirupan urang nyaeta urang ngaliwatan sababaraha alam, ngaliwatan 5 alam. 5 alam kahiji alam arwah. Alam arwah urang nyahon teu harita keur cicing di alam arwah. Urang inget henteu? Henteu. Eueuh kabeh eueuh nu inget. Pertama urang ayana dina alam arwah. Kabeh eueuh nu inget kabeh. Bahkan di alam arwah sakabeh manusia saacana di nanya dilahirkeun ke alam dunia ngarasaan orang nyaeta ngasaan hirup di alam dunia ieu nu pertama orang cicingna ieu di alam arwah hiji tah. Kaduana orang ngaliwatan alam anu kadua nyaeta alam rahim. Alam rahim eta naon? Alam rahim naon? Di jero beuteung urang pernah teu hirup di jero beuteung? Pernah. Ingat henteu. Di mana eta terjadina eta urang ayana di alam rahim moal datang jadi non ya, moal datang sekaligus jadi manusia henteu. Di alam rahim eta proses nyaeta nu pertama prosesna eta terjadina manusia, terjadina urang kieu nyaeta nincekan ka alam anu kadua nyatana alam rahim. Alam rahim ayana nyaeta di rahim ibu urang. Bisi jelema ieu rahimna di bapana aya. Bapana aya rahimanna weuh. Kabeh ge di mana? Atuh kabeh ge di mana? Sugan teh naon ieu bapana anu gede beuteung bikang nama kempes bae eueuh can ngadenge.
bibi pancena keur nyiram cek pamajikan teh nyiram agar kamari nyiram tapi anu gede beteng salaki kula nya aya nu kitu aya salaki kula gede beteng sing horeng naon sing horeng lain gede beteng ngandung orok sing horeng tamah gembul ya gembul barang peuting ngawadang malulu ya cek pamajikan salaki kula gede beteng bener betengna gede tapi lain ku naon lain ku cabang bayi tadina rahim eta proses terjadina eta orok anu aya di jero beteng pertama-tama nyaeta awalna ieu naon cenah awalna caimani lalaki jeung awewe eta naon ngadu ngahiji ngaduk ya ngaduk hiji nanya caimani salaki jeung pamajikan urang ngaduk dina hiji enggon gitunya dina hiji enggon sehingga eta naon ya si caimani teh ngaduk jeung ngaduk sehingga jadi naon jadi getih kempel sanggeusna jadi nandei jadi getih kempel jadi daging teu sakaligus jadi orok proses sabulan jadi naon ya jadi getih kempel sabulan deui jadi daging gitunya ke sabulan deui si daging eta naon si daging ayat tulangan gitunya tasa bulan deui karak eta sinan ya si janin anu aya di jero beteng urang nyaeta diberean roh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika eta janin ketika eta naon ya si cabang bayi anu aya di jero rahim hiji awewe umur 4 bulan eta geus naon ya mulai diberean roh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ditentukeun ku Gusti Allah ketika eta si cabang bayi umur 4 bulan ditentukan ku Gusti Allah perjanjian heula jeung Gusti Allah cabang bayi apakah sia mengakui bahwa aing pangeran sia cek Gusti Allah cek cabang bayi kumaha nya cek cabang bayi muhun kula narima bahwa Gusti teh pangeran kula anu wajib disembah ku kula Gusti kula berjanji ka Gusti bahwa kula ndeup ibadah ka Gusti nurutkeun nuturkeun parentah-parentah Gusti jeung ngajauhan larangan-larangan Gusti eta si cabang bayi geus perjanjian tapi kunaon ketika lahir ka alam dunia loba nu naon loba anu ingkar janji padahal mah urang di jero beteng urang geus janji ka Gusti Allah mengakui karena bahwa Allah eta pangeran urang mengakui bahwa urang berjanji bakal naon ya bakal nyembah Gusti nurutkeun parentah-parentah Allah jeung ngajauhan larangan-larangan Allah nu kahiji anu dibikeun ku Gusti Allah ketika eta si cabang bayi umur 4 bulan dina masalah umurna hai cabang bayi cek Gusti Allah sia umurna kahirupan sia bakalna dibere sakean tahun kahiji ditentukeun dina masalah umurna aju kumaha ieu
orang bisa henteu ditentukan umur ku Gusti Allah, umpama 100 tahun aya anu 100 leuwih aya nu 100 kurang gitu, bahkan aya anu leuwih kolot 150 tahun gitu. Tadi dinya kumaha orang ditentukan menang umur pendek tapi bisa panjang, bisa ya, sebab aya umur non ya, aya umur anu geus bener-bener ditentukan, aya umur anu masih berubah. Umur berubah eta kumaha ya, semacam eta lamun jalema hirupna loba ngadoa minta panjang umur ka Gusti Allah, umur orang lamun misala bisa barobah tadina umur 80 tahun ku sebab rajin minta ka Gusti, Allahumma tawil umurona, Gusti pangpanjangkeun umur kaula, kula minta pangpanjangkeun umur kula anu barokah gitunya, minta umur panjang anu barokah, ulah panjang umur anu sarakah, mintalah umur anu barokah supaya naon barokah eta daek diajak nan ya, daek diajak ibadah eta ngaranna umur anu barokah. Nu mantap ari mantau salat ayo ulah bosen-bosen urang ngadoa minta panjang umur ya, minta panjang umur. Tadina urang geus ditentukan umpamana 80 tahun ari dipenta bae mau unggal poe, nah unggal poe dipenta atur geus 80 tahun waktuna ninggal atuh dibere naon, dibere bonus deui gitu, dibere panjang umur, ditambahan ku Gusti Allah ku gara-gara ieu urang tukang ibadah loba minta panjang umur. Kaduana nyaeta fi rizqihi wa umrihi, fi umrihi wa rizqihi. Tadi umur nu kahiji ditentukan ku Gusti Allah ka janin anu umur 4 bulan teh dina umurna. Kadua geus ditentukan dina rizkina tah ketika sia hirup di alam dunia tah rizki sia bakalna sakitu, lobana sakitu jeung seetikna sakitu. Umur rizki ditentukan ku Gusti Allah. Katiluna sa'adatihi wa saqawatihi, kabahagiaan eta si cabang bayi ditentukan ketika si cabang bayi umur 4 bulan. Kebahagiaan anu geus ditentukeun jeung bahagia serta cilakana eta si cabang bayi geus dibeja-bejakeun ku Gusti Allah. Mantak bahagia jeung cilakana hiji jalema eta teh geus kodrat Allah Subhanahu wa taala, geus aya anan ya kodrat ti Allah. Model binti kamari cenah malam Jumat aya nu nyatrek atuh eta geus kodrat Allah, geus aya naon, geus aya titik tulisna, geus cuman urangna bisa narima henteu itu bahwa eta teh gerak Allah Subhanahu wa taala, tinggal urang sabar apa henteu. Sabar henteu misalna yang urusan salaki muriang gitunya eta geus aya titik tulisna kabeh ge, balikeun deui ka Gusti Allah anu masihan kasehatan, anu masihan
musibah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, ketika si cabang bayi umur 4 bulan teh enggeus hirup, enggeus diberian roh ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, cuman sing ade urang ngaran-ngaranan ya mandek sahabae ndek mang usub boga pamajikan keur gede beuteung sing hade ulah sok loba teuing naon ye anu jadi kolot, ulah sok loba teuing ngagosip engke anakna ngadengkeun bere jero beuteung ya, ulah sok ngagosip, lobakeun naon ye tingkah laku orang anu bagus, lobakeun kelakuan orang anu bagus. Tah komo misalnya keur gede beuteung berang penting maca Quran bae atuh oroke nu jero beuteung atuh nurutan kena ya, atoheun ieu mah keur gede beuteung diajakna nonton bae aju didinya ngarendeng jeung bapana ngocolok malulu atuh nama nurut buat ya, ngocolokna menang aja ya, meuli naon tah aing menang tadi diparabeun ka indungna, ti indungna nyerep rasana ka saha kanu jadi anak memantak ulah nyalakeun sasaha lamun anak orang ngalah ka saha atuh ngalah ka bapa jeung ka mana menya ngalah ka nu sejen jeung aya peribahasa uyah mah cenah moal TS ka mana moal TS ka luhur pasti kahandap anu pihartieunana tingkah laku anu jadi kolot, kelakuan anu jadi kolot moal naon ya moal jauh netes ka anu jadi anakna tingkah lakuna pasti okos kolotna. Tapi eta kadang-kadang kolot sok kieu lostain aing tukang ngadu kotok ge, lostain aing tukang ngocolok ge, los ain misalnya aing tukang main slot ge kiranya ari ka anak nama kira-kira non ya titah nurutan teh atuh moal mungkin ka anak namanya nage henteu ridoeun embungeun anak aing mah ulah sampai kos aing geus cak nyana teh sifat aing bae lah geus aing bae nu tukang main mah anu teu bener mah geus sifat abah bae anak nama naon embungeun nyana ge mantap nu leuwih utama anu pang cepet-cepetna nyerep ka anu jadi anak orang dina parabna dina hakanna dina hakan anu di non ya dibikeun ka pamajikan urang anu jadi salaki nyaeta mere non ya mere hakaneun atawa mere milik rezeki anu kurang halal eta engke nyerep kanu jadi anakna itunya. Dan mantak sing ade urang lamun boga pamajikan keur hamil usahakeun non ya hakanna ieu usahakeun milik jeung rezekina ieu usahakeun supaya halal insyaallah ka anak urangna bagus gitunya. Tadina nan ya dina rezeki kebahagiaanana kaseunan ya dina kabagiaan jeung naon jeung cilakana eta geus aya kudrati Allah subhanahu ayang geus ditentukeun ku Gusti Allah
mantak ulah ieu deui urang ulah saraka dikeun menang musibah atuh kudu sabar cuman balikeun deui kasabaran ya urang balikeun anu mere musibah Gusti Allah anu non ya anu ngembalikeun dina masalah musibah nyatana Allah anu mere milik Allah. Ketika orang diberi milik Gusti Allah ulah sombong, ketika orang diberi musibah ulah terlalu sedih no penting nan ya orang mengadu anu mere milik serta anu mere musibah nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah eta urang nincekan alam anu kasabaraha cenah alam rahim, alam kedua urang geus melewati dua alam, hiji alam arwah, kedua alam rahim, katilu nyaeta alam dunia. Alam dunia ayeuna anu ku urang keur dilaksanakeun anu sakumaha ieu manusia hirup di alam dunia teh tanggung jawab setiap lengkah orang ndeka kenca ndeka katuhu ndeka hareup ndeka tukang eta kabeh aya pertanggungjawaban anak ya artina ngalengkah kana kebagusan urang aya nan ya aya catatan ngalengkah dina masalah kagorengan tetap aya catatan nu mantak ayo di ke urang keur di alam dunia ibarat keur tatanduran coba nu nalalandur di sawah kabeh ge hayang naon nandur pare hayang ngabogaan hasil anu bagus serta anu loba kabeh kitu. Ketika orang nandur terus di urusan sawah orang eta ngaharapkeun hayang hasil anu bagus kitu sote orang ya belajar orang tatanduran ya artina tatanduran hasil bagus jeung gorengna tetep eta hasilna bakalna jeung saha jeung urang masing-masing. Melak cabe bakal timbul cabe, melak bonteng bakal timbul bonteng. Moal naon? Moal pahili moal. Tadi dinya orang tinggal tanya hate orang, hate atuh ayana bae ulah sok non ya ulah nuturkeun nafsu bae jeung geus naon hiji geus kolot kadua atuh jahuntu geus arah rompong nya atuh geus ulah nuturkeun nafsu bae wayahna urang gerakkeun hate urang ajak awak orang paksa awak orang nyatana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun hayang menang ketenangan hati cak nafsu malah ari loba masalah mah mending ulah dipake salat, ari loba masalah mah mending ulah diajak gabung di pengajian para rusing dinganannya di majelis majakara rasal jananya dipakai sholat ge jante tara renang ari loba masalah mah padahal mah eta salah boga tekad boga niat kitu teh salah sing goreng tambah loba masalah deketan Gusti Allah insyaallah kage aya jalan setik diberi jalan ku Gusti Allah sehingga naon permasalahan orang setik bakal masalah ya bakal beres ulah ngarasa ya orang loba kajengkel loba masalah ngajauhan Allah atau tambah ribet tambah naon tambah ruwet begitunya. Jadi ayo orang deketan Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab hirup di alam dunia ieu pertanggungjawaban bagus jeung jorena urang bakal saeutik ge bakal aya catatan nyatana goreng atawa bagus. Kamari ieu urang sok non ya sok haran kanu batur, sok cokot kanu batur, nu dicokotna man teu nyahoeun ya. Aya we catatana, aya catatan naon bae pasti bakal ditempokeun ka urang ketika urang geus naon geus ninggalkeun alam dunia. Saterusna alam naon? Saterusna nyaeta alam anu kaopat, alam kubur. Alam kubur urang geus nyicingan alam kubur can bakal urang karak nencekan 3 alam arwah, alam rahim, wari alam dunya. Alam kaopat mancan kecuali tuh pamajikanna Mang Uding geus nincekan ka alam nu kaopat, alam kubur gitunya. Alam kubur ajisan hendak nyusul walawakanya walawakalah paneta lan tita nyusul man teu daek pan nya. Tita nyusul mata daek tapi sholat mah sanggeuk bae, ngaji sanggeuk bae, puasa sanggeuk bae, kasalaki misalnya ngajakan pasea bae. Tita nyusul ke alam nu kaopat man teu daek desieun nya ge sieun can naon, can boga ongkos, can boga modal ngahareupan alam kaopat nyatana alam kubur. Tah di dieu kabeneran dina peutingan ayeuna nyaeta kula ngingetkeun kana idertauna waktu ninggalna makolot dina bulan ieu waktu ninggalna pun sepuh kaula, waktu ninggalna nyaeta pun dulur kula munadi oge bulan ieu kitu nya nyana geus nincekan kana alam anu kaopat nyatana alam kubur. Apakah hanya makolot doang atawa abah kula doang jeung dulur kula doang anu nincekan alam kaopat? Anu di jero majelis ieu mah moal meureun. Bakal KBG bakal anu kasep bakal, anu jore bakal, jelema putih bakal, jelema hideung bakal gitunya. Bakal ka mana? Bakal ngahareupan alam anu kaopat. Sugih miskin tetep bakal diasupkeun ka alam kubur. Jelema jore, jelema geulis, jelema kasep kabeh bakal diasupkeun ke alam kubur nu dingaranan maot teh. Sebab naon? Maot eta ceuk Kanjeng Nabi al mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Maot eta lir hiji lawang hiji lawang anu bakal bisa ngasupkeun ti alam dunia ka alam akhirat. Lawang dunia menuju lawang akhirat nyatana maut. Sanajan eta maut di hayang-hayang jasa can waktu nama maut moal. Sanajan eta maut di embung-embung jasa ari geus waktu nama maut moal.
maot mantak dihayangan ulah maot mah di embungan ulah gitu. Tergantung anu boga kaputusanana nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al mautu babun hiji maut eta hiji lawang anu wa kullun nasi dakhilu sakabeh manusia bakal ngasupan kana eta hiji lawang. Atuh iya nu jangkung nu pendek nu kasep nu jore bakarna asup ka lawang eta anu dingaranan lawang eta maut. Sieun teu ka maut sieun sok salat sok nggak pencana sieun ka maut mah sieun tapi salat tilok eta mah lain sieun ta menang tangan. Ulah jadi nan ya lamun urang sieun ka maut nyatana kudu inget ka anu nyabut nyawana, kudu inget ka anu bisa anu ngamaoteunana nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina masalah maut jelema maut eta di kuburan lir ibarat jelema anu kati lebu di lautan. Di tengah lautan urang lelempangan nyaeta naik perahu kati lebu. Kira-kira anu diharapkeun ku urang naon? Aya nu nulungan kitu nya kati lebu eta aya nu nulungan. Eta urang ulah-ulah kapanggih jeung jelema anu nulungan, kapanggih jeung naon ya jeung bandege kitu teh ta atoh jasa. Sebab bakal bisa nyalametkeun. Kumaha cara nyalameteunana? Nyalameteun anu non ye anu di alam kubur nyatana keluargana model non ye model anak incuna keluargana. Sebab anu maut manta aya dinu diharapkeun ketika eta urang maut ngalaman kana alam anu kaopat alam kubur sakabeh amal ibadah urang putus kecuali nyaeta 3 perkara. Hiji anu selalu mayang anu selalu ngabaturan ka urang, kahiji nyaeta sodakoh jariah anu bakal ngabarengan di kuburan urang, selalu ngadampingan di kuburan. Nyaeta pertama sodakoh jariah. Ya artina sodakoh jariah eta sodakoh anu selalu ngocor selama eta dipake ibadah. Mere sodakoh urang ka masjid, sodakoh jariah selama eta masjid dipake ibadah ku jelema, eta ganjaran urang mere sodakoh ka masjid eta selalu ngocor ke kuburan urang. Asal syaratna sodakohna duitna anu bagus. Kumaha cenah sodakoh kula menang ngoclok. Tah kira-kira ganjaranana aya eueuh atawa kula kabeneran cenah main salat dia tembus nya aya masjid keur dibangun ku urang ditomcok sodakoh gede asup ganjaran teh asup teh tetep henteu asup ganjaran ku sebab nyatana Allah eta suci, Allah henteu narima ka anu henteu suci. Jadi sodakoh urang menang main menang maling disodakohkeun henteu ganjarana percuma. Sebab eta mah duitna ge henteu naon
ente halal ente bagus, mendingan lamun ieu mah hakan teh ku sorangan, nya hakan ku sorangan ambe seubeuh, bahkan ka anaknya ulah dibikeun beusing naon, beusing nyerep jadi tukang ngadu kotok kos bapana, itunya ulah. Yes, lamun orang kurang menang duit kurang bagus ulah sok debikeun ka pamajikan jeung ka anak, ya. Teu pake alasan deui, ieu mah menang main saulah hayang, ieu menang adu kotok saulah hayang, teu meunang na ge di hak anak ku aing bae sorangan. Geus cek bikangna teh leg-leg tah tarohan menang adu kotok, leg-leg tah misalna menang main selot kayak betus beteung kakak cekna teh loba teuing naon, loba teuing main akan hakaneun anu haram ulah. Jadi dina masalah naon ya tadi putus sakabeh amal Bani Adam kecuali anu ketika maut anu teu putus, hiji sedekah jariyah, kadua nyaeta ilmu anu manfaat. Ilmu nu manfaat ieu ilmu dina masalah agama. Ulah kieu teh urang magahan ngadu kotok ka babaturan urang, kan eta ge ilmu meureun cek nya teh magahan pantadina mun teu bisaeun eta trik ngadu kotok kudu kumaha kitu nya dipagahan ku urang, berarti ilmu urang manfaat lain eta lain ilmu ngadu kotok lain ilmu misalnya ngocolok lain ilmu dina masalah agama misalnya mengusup teu bisa maca Fatihah bisa mah bisa cuman kurang fasih belajar misalnya ka Mang Pandi pagahan ku Mang Pandi gitunya kusa ieu mata gitu tadi nama kurang fasih mausup maca Fatihah dipagahan ku Mang Pandi sampai bisa sampai fasihat, bahkan eta salatna rajin manfaat diamalkeun pakai salat pakai maca Quran, ilmu Fatihah teh dah dimanfaatkeun eta ketika Mang Pandi eueuh umur selama eta Fatihah anu dinaonnya diamalkeun digunakeun ku Mang Usup ganjaranna ngocor ka Mang Pandi. Tah eta kitu, eta ngaranna ilmu anu manfaat. Semacam ya kiai loba muridna, ustad loba muridna, anu sakumaha dipagahkeun ku para kiai, dipagahkeun ku para ustad, ku muridna dimanfaatkeun. Ibadah rajin pokona mah di jalur agama dimanfaatkeun, naon anu dipagahkeun ku guruna dimanfaatkeun. Eta guruna ketika eueuh umur nyatana loba muridna bisa ngaji gara-gara anu jadi guruna, muridna iya bisa maca Quran ku gara-gara hiji guruna, eta selalu ngocor ganjaran anak anu jadi guruna ti para muridna anu ilmuna manfaat. Untung tetah untung. Terus anu terakhirnya nyaeta anak anu soleh anu selalu ngadoakeun indung bapakna. Tah di dieulah anu paling istimewa, di dieulah anu paling non ya diharapkeun ku anu jadi kolotna. Urang boga kolot saha sih hiji kolot anu embung boga anak anu ngarti dina masalah agama kabeh hayang. Kadang-kadang aya anu jadi kolot naon ya nitah ngadidik anu jadi euy ka anakna teh
sakolah henteu naon teh anggur ka pondok kaditu ngaji bebelajar Fatihah, ngaji bebelajar komo ku bisa maca kitab mah kolotna hayangeun anakna henteu teu daekeun. Aya anakna daekeun aya meureun sabulan setengah mah tapi di otakna lain tujuan hayang menang ilmu, tujuanna lain hayang dieusi ku ilmu agama, tujuanana aing ari di pondok mah ngeunaheun boga duit bae saminggu sakali dikiriman ku kolot aing. Ya aing dikobong teu belajar kolot aing teu nyahuan ieu, nu penting boga duit moal barokah moal kapanggih. Lamun anu boga anak belajar tujuanana kitu nipu eta ngaranna nipu leletikan ka kolot. Ya yang boga naon doang boga duit doang gitunya. Aya kadang-kadang anak kenceng hayang nanda kula mah hayang awak kula dieusian ku ilmu agama sanajan teu kos ustad nu sejen ge sanajan teu kos kiai ge kula mah atuh bisa-bisa jeung kula mah hayang jasa masantren. Kadang kendalana di anu jadi kolotna tong malain teu karunya kantong lain teu karunya ka aceng nya lain teu ngadukung ka aceng atuh kumaha ieu emak atawa abah eueuh modalna. Bener teu? Bener kadang-kadang kitu. Kapentok dina masalah biaya budak kenceng hayang kolotna mundur, kolotna kenceng ngadorong anakna geus naon ya gaulna geus lain. Mantak masalah masantren eta sangat naon ya sangat luar biasa dina masalah kaistimewaan santri eta luar biasa. Jadi henteu sakabeh nyantri eta hasil henteu, tergantung dina masalah dorongan kolot kesepakatan anak hate ieu kenceng henteu hayang dieusi ku ilmu agama. Tapi lamun kenceng insyaallah sanajan urang boga ilmu seetik kebel-kebel nambahan kadituna urang insyaallah kapanggih jeung kabarokahan gitu. Untung boga anak anu ya selalu ia dongulah ngadoakeun ka saha ka indung bapana. Atuh kula mah boga kolot ge hirup kene apa perlu didoakeun? Perlu. Sanajan hirup kene ge urang ulah-ulah ninggalkeun ngadoakeun anu jadi kolot. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di samping urang minta hampura ka Gusti Allah, panghampurakeun indung bapa kaula, di samping panghampurakeun pangkarunyaankeun indung bapa kula Gusti seperti karunyana indung bapa kula ka kaula waktu kula keur leutik. Tah indung urang ka urang keur leutik karunyaan jasa teh karunyaan jasa keur dahar ngeunah ge eta urang ngompol keur leutik ditunda teh ditunda ku saking karunya-karunyana ka anu jadi anak keur ngeunah jasa ge dahar anak urang ceurik nu nunjuk tukang es kenong ceurik guguluntungan ditunda dahar lumpat meulikeun es ka anakna ku sabab karunya. Mantak ulah lepas orang tiap waktu tiap non ya tiap sabada salat 5 waktu ulah sampai ninggalkeun ngadoakeun ka anu jadi indung bapa. Ndek ninggal tah ndek aya keneh doakeun. Komo anu ninggal matoheun jasa didoakeun kono jadi naon kono jadi anakna.
sebab eueuh deui harapan, eueuh deui anu diarep-arep ku indung bapa urang ke anu geus maot salian ti doa anu jadi anak. Jadi lamun karunya ka indung bapa urang ketika geus maot geus ninggal doakeun. Sebab amal perbuatan orang anu bagus datang, amal perbuatan orang jore datang. Pan emang bisa gitu? Emang. Orang sholat, orang ngalaksanakeun ilu pengajian ganjaran ada datang ke kolot orang anu geus ninggal. Aju kumaha cenah lamun kula ieu maksiat, main kartu segala naon, main da urusanana. Atau kula rajin kula malam doang ngadukun kotok baik datang ke kolot urang, siksaan ngadu kotok ke datang ke kolot urang. Lamun misalnya bohong jajal, ayo jajal lamun bohong. Jadi lamun karunya ke kolot bayangkeun ku urang ketika urang maksiat datang ganjaran maksiat kanu jadi kolot, ketika orang ngalaksanakeun kabagusan geus pasti datang ka kolot urang anu geus ninggal. Ya urang kuari di majelis salim datang ke ganjaran ka kolot urang, sebab urang naon ayana nyatana loba zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir alam nyatana alam akhirat, alam nu kalima urang bakal naon ya bakal ngarepan alam akhirat nyatana kiamat lah cek ngusuk teh lah kiamat tangeh keneh ieu diulang ngomong tangeh keneh nya kudu urang boga bekal boga modal ieu ti kuari ayo barang kiamat ngadadak mah nya ulah ngomong-ngomong kiamat tangeh kene nya loba kene budak leutik, loba kene kotok endogan cenah berarti tangeh kene kiamat. Kula mamalu aka salat malu aka ngaji lah kumaha geus kolot bae geus kolot can kaburu ibadah kaburu pae rugi teu rugi nu mantap ibadah mah ulah ngandel-ngandelkeun geus kolot mah loba alasan nyeri cangkeng segala nyeri suku geus wari mumpung gagah keneh urang nyatana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ta mungkin hanya sakieu dina masalah urang pangaosan ya, mudah-mudahan aya manfaatna yang mudah-mudahan naon anu di uraikan ku kula tadi jadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, kurang leuwih nyungkeun dihampura. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.